Maka keur panganten ngajalankeun parentah Allah teh nyaeta akad. Ya, sareng pasunatan anak. Atuh nu nyangkut sareng eta otomatis jadi nyanak wali deh. Maka wali dina ieu saat bade ngajalankeun parentah Allah jadi wali. Nyaeta ngakadan. Atuh oge mencakup saksi dua khususna itu umum nama tiasa sahabat ditambahkan jadi saksi. Anu mana jadi saksi ge diparentahkeun ku Allah. Taya jalmi-jalmi anu aya dina wilayah wajib. Nu aya dina wilayah wajib teh hiji panganten, kan? Panganten lalaki, panganten awewe. Dua, kan? Wali, tilu saksi, duaan. Lalaki oge syarat-syarat saksi nu sejena ieu aya dina wilayah wajib. Jadi urang teh nu bieu mah tuh nu bieu disebatkeun urang terek ngalaksanakeun wajib. Kan? Ieu wajib aya wajib anu awal, aya wajib anu kadua. Dan naon pangna jadi dua karena dina amal soleh teh aya anu awalna wajib, kaduana wajib sunat. Aya awalna sunat, kadituna wajib sunat. Aya awalna wenang, kadituna wajib sunat. Itu dina amalan teh. Contoh, salat fardu eta awalna wajib. Tapi dina jero salat fardu teh aya deui kewajiban. Kan? Rukun-rukuna wajib, syarat wajibna itu kan? Tuluy syarat sahna salat gitu kan? Tah, ieu wajib nu kadua. Tuluy aya pasunatan salat. Contoh deui salat sunat sarua najan salatna sunat nisbat ka jalma nu rek ngalakonan eta salat sunat keukeuh kudu ngalakonan rukun-rukuna. Ai rukun-rukuna kumaha? Wajib apa sunat? Wajib. Syarat wajibna kudu dilakonan wajib. Syarat sahna kudu dilakonan padahal salatna sunat. Kan? Aya deui wenang. Contoh seperti mana? Seperti dagang jual beli gitu kan? Seperti nikah. Numutkeun mazhab Syafi'i. Margi numutkeun Imam Syafi'i mah nikah teh wenang. Kan? Dagang jual beli wenang. Tapi ieu dagang jual beli teh keur jalma nu rek dagang, keur jalma nu rek nikah, keukeuh ieu teh itu kan diatur ku aturan Allah taala anu ieu teh di jerona teh aya nu wajib kudu dilakonanana, aya nu sunat. Ya, contoh dina ayeuna nikah gitu kan. Naon nu wajibna teh gitu kan? Rukun nikah. Tulis syarat sahna nih nikah termasuk syarat sahna dina tiap-tiap rukun. Kan? Kan wali teh teu kabeh wali itu sah, bapakna awewe sah ngawalian teu. Walaupun yakin eta teh bapana. Teu satiap panganten teh sah jadi panganten teu, aya panganten teu sah. Jadi panganten akadna ge teu sah. Boh lalaki boh awewe. Ya kan? Contoh, ya kan? Awewe nu dina jero idah. Kan?
Sah henteu? Ya, nya henteu. Tadina jaro idah gitu kan. Ayeuna lalaki nu dina jaro idah. Sah henteu? Henteu. Nah, aya lalaki dina jaro idah, aya nu nyandung opat. Ya, nu nyandung opat. Tuluy diserahkeun saurang. Barang diserahkeun saurang teu meunang pedah geus diserahkeun langsung harita keneh kawin. Ke. Dagoan heula aya idahan ieu mah. Idahan teh kan? Teu. Ayeuna teu nyandung mah moal nyahueun idah lalaki. Moal sararea ge matak umumna lalaki, umumna muslimin teu nyarahueun lalaki boga idah anging nu nyandung opat. Kakarak nyandung 2 mah moal. Nyandung 3 mah gitu kan. Eueuh idahan itu mah gitu kan. Contohna teh seperti kitu kan. Mane teu sangke akadna. Teu kan? Teu saakad. Teu kitu. Teu satiap saksi ieu sah henteu. Lalaki we sah jadi saksi henteu aya syaratna. Jadi ngajalankeun rukuna ngajalankeun syarat-syarat sahna, gitu kan? Ieu hukumna wajib, ari nikahna jaiz, mubah. Numutkeun Imam Syafi'i. Gitu. Anu mana ieu mubah fleksibel. Mubah mah bisa asup kana wajib, bisa asup kana sunat, bisa asup kana haram, bisa asup kana makruh, bisa asup kana wenang, tergantung niatna. Maka di dia diperlukeun niat. Hayang teu nikah teh asup kana hukum wajib hingga menang ganjaran wajib kantenan. Sok we atuh ayeuna mah. Kan niat taklid ka ulama anu ngawajibkeun nikah. Kan dina saat lalaki itu kan geus boga naon keur mas kawin da. Di mana lalaki ieu geus nepi kana kriteria eta maka numutkeun mazhab nu sanes mah di antawisna sapalihna mazhab Imam Ahmad, Imam Hambali. Berdasarkeun kan ayat Quran, kan? Fankihu. Terus wa ankihul ayama. Berdasarkeun hadis Nabi, kan? Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hadis sahih. Hadis sahih, kan? Falyatazawwaj menumutkeun mazhab nu sanes mah itu jadi wajib di mana geus mampu mah. Maka mun urang hayang asup hukum wajib dina waktu rek akad taklid heula. Kan? Ka imam anu ngawajibkeun meh urang meunang ganjaran wajib. Tah, maka jadi wajib. Tah. Terus tina eta maka ieu amalan bisa ngalahirkeun deui mang pirang-pirang ganjaran dumasar kana tambahna paniatan-paniatan sejen anu ieu paniatan teh ngait kana ibadah-ibadah anu ku Allah diparentahkeun, kan? Contoh nikah abdi niat nikah teh ayeuna teh sejak ngalakonan parentah Allah, parentah Nabi, ngikuti kana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat milari ridho Allah, ridho Rasul, niat nebihan benu Allah, benu Rasul, niat nebihan paharaman dan dina perkara anu aya hubunganana antara lalaki jeung awewe nu lain mahram, kan? Atuh di antawisna deui niat nikah teh niat erek ngawangun silaturahmi jeung duduluran ukhuwah, duduluran dina agama, kan? Oge niat dina nikah teh erek ngahirup-hirup agama, kan?
ngahirup-hirup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat nikah terek ngajalankeun sakur parentah Allah jeung Rasul anu diparentahkeun dina jero rumah tangga. Kan? Jero rumah tangga. Wan lobang ke parentah teh tuluy boga anak kumaha parentah Allah di dinya boga incu boga dan sebagainya gitu kan. Lajeng niat nebihan sagala nu dilarang ku Allah dina jero rumah tangga. Oge nganiatan niat bade memperkuat ya, memperkuat Islam, memperkuat umat Islam, dan nyeurkeun ya, nyeurkeun kuantitas dan oge niat nyaekeun kualitas umat Islam ieu. Sebab ku nikah orang boga turunan orang jadi muslim. Sekaligus niat ngabahagiakeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah saking bahagiana umatna nikah dugi ka anjeunna janji la ubahi bikumul umam yaumal qiyamah, kami rek agul ka sakabeh umat para rasul anu ti heula rek agul dugi ka janji Rasul kitu diagul-agul nu nikah mah. Jadi orang ieu nu jomblo kudu rada mikir ya. Da mikir itu ya. Tah. Oge niat naon deui, teu kan? Niat deui, niat rek ngalatih diri. Kan? Ngalatih diri kumaha? Ngalatih diri dina ngawangun sifat tanggung jawab. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, kan? Sebagai anak, sebagai minantu, tah, itu kena dilatih diri orang teh. Sebab namun memeh kawin mah sagala teh tak, hayang udud tak, hayang bensin tak, jeung motor-motorna jeung mobil-mobilna teh, hayang kuota tak, jeung HP-HP-na, lain gitu. Tak gitu memeh nikah masyarakat oge boro-boro mere hayang teh menta we tuluy gitu. Tah ku Allah dididik. Urang niat ngalatih diri hayang jadi jelema yang bertanggung jawab. Hiji bisa ibadah dina jero rumah tangga, bisa ngalakonan parentah Allah, bisa nebihan larangan Allah, bisa ngehirup-hirup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina rumah tangga, gitu kan? Oge tiasa ngawangun kamaslahatan hirup dina rumah tangga, kamaslahatan dunyawiyahna itu kan, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang gitu kan, hal-hal lainna gitu kan. Tuh, kemakmuran dina kahirupan, kasayan dina kahirupan. Sabab ajaran Islam adalah ajaran anu ngajadikeun setiap jalma anu ngajalankeun Islam dengan benar memiliki hayatan thayyibah, didawukeun ku Allah. Di dunia menang hayatan thayyibah, fid dunya hasanah. Di akhirat menang hayatan thayyibah wa fil akhirati hasanah. Nah, diniatan waktu nikah teh, ya, diniatan. Tah, ieu niat-niat nu sarae. Ya. Niat-niat nu sae. Tuh, oge nganiatan hayang boga turunan anu saleh nu beriman ka Allah. Dan anu mana para nabi baheula dina Quran di ku Allah dihikayatkeun. Lamun naroskeun teh kapala putrana teh diriungkeun. Naon pertanyaanana? Ma ta'buduna mim ba'di? Saha anu rek disembah ku maraneh sabada kami paeh. Kan? Jadi nu dipertanyakeun urusan ibadah, ya. Anu disorot ku para anbiya, ku para rasul urusan ibadah, kan? Ayeuna aranjeun keur aya kami bisa ibadah, tapi sabada kami teu aya, boleh jadi aranjeun ninggalkeun ibadah, boleh jadi turunan anjeun jadi ninggalkeun ibadah. Maka diniatan di nikah hayang boga turunan anu nyarembah Allah, anu bertauhid ke Allah Ta'ala, kan? Anu teu musyrik ke Allah Ta'ala. Tuh, nu ahli katakwaan. Tuh, bahkan hayang jadi pejuang-pejuang agama Allah. Diniatan tingawitan aina akad nikah dijalankeun diniatan, maka sakabeh
niat-niat eta ngalahirkeun ganjaran-ganjaran nu lain jeung ganjaran anu tadi pertama tina niat anu pertama, kan? Maka dia perlu niat. Innamal a'malu binniyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadau, innama tub'atsun nas yaumal qiyamah ala qadri niyatihim. Kete jelema teh poe kiamah teh meunang ganjaran atawa siksaan gede leutikna, hade gorengna nya kumaha masang niatna waktu di dunya. Kan? Niat hade jadi hade, niat na loba dina hade teh aya amalana hiji niatna loba jadi loba. Koma amalna loba. Niat goreng jadi goreng. Tina hiji amal goreng niatna loba anu gorengna teh jadi loba deui siksaana teh. Ya kumaha ukuran niatna? Au kawakala. Tah kitu. Ya. Aya di dieu kudu dipasang ku hidap ya. Kudu dipasang ku hidap geus ngaji, alhamdulillah ilmu hidap sing manfaat, sing barokah, sing bisa jadi kebanggaan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu ieu mah nasehat singkat we. Aya nu naros unek-unek umpamana dina ati kumaha ari abdi geus boga anak, geus boga incu, baheula teh teu kungsi niat kitu. Abdi ge hayang menang ganjaran gitu. Nah, menang carana dua. Hiji menang carana teh nyaeta niatan we ayeuna. Soke pasang teh ayeuna najan geus boga anak incu ge. Gitu. Nu kadua mah carana moal dibejaan. Khusus keur lalaki ya mah. Ya kan? Khusus keur lalaki moal dibejaan awewe bisi ngadat. Balik tina acara ieu awewe ngadat. Gitu gara-gara buya cuma rios. Oh hayang tambah deui gitu kan. Tah gitu ulah tong dicaritakeun nya bab nyandung mah ulah dicaritakeun hareupeun awewe kade. Nya alhamdulillah. Alhamdulillah mah kudu arbauyun. Cek urang Arab mah arbauyun. Arbauyun teh 4 mata. Kan? 4 mata ieu mah jeung kudu make susuguh ieu mah. Wow, aya baheula mah susuguh teh cikopi gitu kan. Ayeuna mah nya kudu sapi gitu suguhna teh gitu kan. Hayam beureum baheula mah gitu. Ulah sapi nu badag teh ayeuna mah da geus beda zamanna gitu kan. Gitu. Ayeuna urang sadayana kumaha ieu ibadahna urang anu teu kaasup nu bieu. Panu bieu mah asupna teh wajib, nu jadi wali wajib, nu jadi saksi wajib, panganten wajib, gitu kan? Ai urang jadi wali henteu, jadi panganten henteu, jadi saksi henteu. Kumaha tuh urang teh? Aya piganyarankeun, aya kantenan. Adalah urang lung tinulungan rek tinerehan. Nyaeta urang milu nulungan, milu ngadukung, milu ngadoakeun, milu mere ka jalma nu rek ngalakonan amal soleh, amal kahadean. Karena diparentah ku Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ari nikah nya birrun nya taqwa, nya hade nya ibadah di mana niatna hade itu kan. Tuh, urang pangna ngaleut naon? Karena ngadukung. Tuh pan karena ngadukung asup kana ta'awun. Ada eta urang sok marere kanu nararikah ya sok eta teh asup kana ta'awun, ya kan? Wa ta'awanu. Itu asup kana ta'awun artina menang ganjaran kabehanana. Cek sakedik cek ageungna sadayana madang menang ganjaran insyaallah. Niatan sadayana ngalaksanakeun perintah Allah. Adapun rukun nikah hidap da geus ngaji, geus kelas 7 kan, asup ka kelas 8. Madzhabul arba'ah hidap geus ngaji. Ilmu balaghah geus ngaji, ilmu nahwu shorof geus ngaji, Quran hadis geus ngaji. Ya.
Ayeuna mah tinggal praktek da meusing nepi ka botak ge ngaji katalar Quran jeung hadis tuluy ngaji babun nikah. Mal didenge. Tuluy nyaritakeun babul gusli adus tina junub. Mal didenge moal bat ajenganna gitu boga pamajikan. Ini kan? Mal payu jang, mal payu. Mata kudu kawin heula. Kudu kawin heula ya. Jadi lamun urang rek papatah ka batur, urangna kudu geus ngamalkeun heula. Lamun cara ngamalkeun ulah wani-wani, atamurun nasa bil birri wa tanzauna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Eta kan? Tapi lain hartina mutlak ieu teh jang lain. Ari niatna hade mah niatna teu boga pamajikan teh hade bisa leuwih hade tibatan nu boga pamajikan. Lamun niatna jadi naon jadi parawan nepi ka kolot we teu kawin-kawin atawa jadi rana teu kawin-kawin bisa leuwih hade tibatan nu boga salaki. Gitu kan? Bisa leuwih hade tibatan nu boga salaki nu mawi aya sababaraha ulama besar wali besar anu teu milih gaduh bojo di antawisna Imam Nawawi, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi radhiyallahu taala anhu nyeepkeun yuswana dianggo ngakhidmah kana ilmu Allah, kana Quran, kana sunnah, ngakhidmah umat Islam. Sehingga anjeunna milih bahwa cara ieu saur anjeunna adalah langkung sae keur nyalametkeun umat tibatan boga bojo. Apan Rasul ge teu kitu, apan Rasul ge nyalametkeun umat, beda kekuatan. Ulah disaruakeun itu Rasul dipasihan kekuatan nu lebih ai urang saha gitu kan. Gitu teu bisa nganggap urang ka Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi teu ngikuti Rasul, anjeunna mah teh ahli hadis, imam ahli hadis malah anjeunna. Nah gitu kan. Kabehana oge gitu kan make ijtihad. Apan Rasul ge kirang kumaha apan Rasul eta teh nyebarkeun Islam teh tapi malah garwana ge langkung ti hiji malah 11 garwa jungjunan anu bumen sareng Nabi khususiat we ieu mah gitu kan pengecualian ieu mah keur tingkat Rasul gitu kan. Da tingkat Rasul mah bebas gaduh garwa teh. Naon sababna? Sabab dipabarinan kelebihan ku Allah dina sagalana. Ilmu, akal, batiniah, fisik. Dika jungjunan mah dipaparinan kakuatan dina jima ge dipasihan kakuatan leuwih tina 30 lalaki. Numutkeun sapalirat leuwih tibatan 40 lalaki. Aya sababaraha riwayat leuwih. Dugika dina sapali hadis jungjunan mah muter gitu kan. Ngalajalankeun kewajiban kanu jadi bojo na nu 11 hanya dina sawaktu. Urang mah hiji ge ngaleleh. Kumi segede baplang gitu kan. Yang kerek ditangtang ku pamajikan teh gitu kan. Jadi lempes gitu kan. Matak tong waka mikiran nyanu. Ya, lah atuh-atuheun pamajikan teh urang teh nya. Tuh, geuning buya teu ngadukung. Nya moal ngadukung teh kanu mampu. Dan anu teu mampu mah ngadondoraka. Rek naon hiji ge pidorakaeun, ge bisi jadi nyandung nu burung. Dan karti panyandung nu meunang nyandung teu pantes nyandung lah, itu pantes nyandung teh hiji ajengan, pantes da boga ilmu. 2 pejabatnya pantas ada boga pangkat ya, katilu nu beunghar nya pantas ada beunghar loba harta gitu kan, gitu 4 nu burung gitu kan, ajengan lain beunghar henteu pejabat lain der teh nyandung burung sia gitu kan. Nu burung kita mah nyandung nu burung entong asup kana nyandung nu burung ulah gitu kan, ulah ya gitu. Allah, ieu mah intermezzo we nya. Ibu-ibu tong pati didenge teuing eta mah. Tong
mati dedeng teuing itu ku ibu-ibu teh mah kan. Ieu mah bakating we geus heubeut teu panggih jeung tatangga. Ya nyangakeun boboran siam ka sararea di dieu. Itu atas nama pribadi oge kula warga minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Hapunten tina sagala kalepatan kaluputan kata tangga baraya di desa dayananya salami masyaallah tak kitu sok ayeuna mah urang ngajalankeun kewajiban jeung pasunatan nu diparentahkeun ku Allah kalawan niat ikhlas karena Allah sararea ya. Rukun nikah aya 5 hiji panganten lalaki 2 panganten awewe katilu wali kaopat saksi 2 kalima hijab kabul tuh anjeun geus hafal ya syarat-syaratna anjeun geus hafal ieu mah ieu ai nyebut-nyebut ilmu manajan geus hafal ge dibulak-balik siga wiridan Quran baca kulhu dibulak-balik eta keneh da ganjaran mah meunang najan eta keneh ge nya ngarah ganjaranana we tuh ayeuna urang sasarengan sadayana ngaoskeun istighfar ngaoskeun syahadat ngaoskeun shalawat terutama dinten Jumaah ya tong hilap dina malam Jumaah dinten Jumaah mah aya pesan ti junjunan alam sallallahu alaihi wasallam secara khusus naon kudu leuwih loba shalawat salam ka mantenanana pesan mantenana dina hadis kan malam Jumat jeung poe Jumat 2 dina malam Jumat poe Jumat pesan ti junjunan kudu maraca surat Kahfi peuting sakali beurang sakali minimal 10 ayat samemehna jeung 10 ayat di ujung karena hadisna aya 2 riwayat kan aya riwayat 10 ayat memena aya riwayat 10 ayat sabab jeung sareng di ujung nah maka bacakeun 10 ayat mimiti 10 ayat di akhir kan nah sebab jalma nu ngawiridkeun eta unggal malam Jumaah jeung poe Jumaahna maka dina waktuna dajjal datang teh kalamot ku dajjal kalamot gitu kan nu kitu teh nyumput di nu caang aji halimunan nu panghebat-hebatna nu ku Allah diajarkeun ka nabina nu ku nabi diajarkeun ka umatna sallallahu alaihi wasallam keur nyalametkeun tina fitnah dajjal imma fitnah dajjal nu muncul memeh dajjal datang wa imma fitnah dajjal anu muncul ketika dajjal datang kan ya fitnah dajjal sebab fitnah dajjal teh aya permulaan-permulaanana itu kan nah maka ku Allah diwasiatkeun kudu ngawiridkeun surat Kahfi utamana mah sasurat sapeuting sasurat ti beurang ti peuting sasurat ti beurang sasurat unggal malam Jumaah jeung poe Jumaah datang dajjal teh kaliwat we kaliwat teu kanyahoan kaliwat kan tah kitu sebab dajjal mah dibere kanyaho nu luar biasa dan dibantu ku urang Yahudi itu udah pengetahuan teknologi Yahudi luar biasa dinya nyaho ieu aya di dia umat Islam di mana bae nyaho ayeuna mun aya nyakel HP urang di mana bae kanyahoan di dinya aya jelema nyumput tapi mawa HP dek nyumput di mana wae kanyahoan sebab aya alatna keur ngadeteksi gitu kan ngadeteksi walaupun keur kaayaan HP-na pareum tina baterena wae eta geus mantulkeun sinyal gitu kan ka satelit gitu kan tina baterena wae kan tuh eta teh kan teknologi Yahudi nih kayak gitu teh dan kita dibantuna dajjal teh ku saku Yahudi matak susah nyumput gitu kan matak teu ngoprek teuing HP gitu kan ulah kudu kumaha tuh rajin maca Quran rajin maca shalawat rajin zikir ngajin ngadoa kali-kali we HP walah gitu kan tah gitu ya pesan junjunan alam Rasulullah SAW dina dinten Jumaah lajeng aya pesan junjunan alam dina dinten Jumaahnya eta ngadoa dina saat ijabah
Saat ijabah teh dirahasiakeun ku Allah, tapi sapalih ulama ngadawuhkeun dina antara dua khutbah khotib. Di mana khotib linggih dina kursi tas khutbah kahiji. Eta saat ijabah ulah nunutan. Makanya doh eta. Hayang naon hayang kabayar hutang ke hayang naon ke gitu kan. Eta didinya sabab eta saat ijabah gitu kan. Lajeng saat ijabah teh di mana deui? Dina tos dur asar nepi ka magrib. Pai Jumaah, eta saat ijabah. Ieu pesan Jungjunan rek nguntungkeun urang, nyalametkeun urang. Jadi lamun urang teu untung sabada ku Nabi dipasihan kunci keuntungan, ulah nyalahkeun Nabi gitu. Salah saha? Salah urang atuh nah ku Nabi dibere kuncina ku urang teu dipake gitu kan. Tah kitu kasadayana.